soca mustika yang dipaunaga Arjuna anu payus dipiagul kalayan dipikareusku eyang coba diukna kahareup eyang sangat sono nu taya papadana kapayun lenggahna ngir kapayun kula tapi no damel eyang dipayun wayah dalam Arjuna nampi datang pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyung panjenengan Pujastuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pendehing mastaka nge atur nuhun eyang kalihna ti eta naon tina naon ageng cukup lumur jembar hapun tena anu kateda eyang tina soal kasalahan timalan ari urusan salah ma urang pada saling hampura we urang pada saling maklum komodoi pan hidup katencu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna Ari kolot pasanajan teu dipenta geges jadi lautan hampura. Tangtos kitu kula. Nya, timalan saling hampura we. Ampuhna di alam dunya teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang. Semuhun. Timalan naha disebut jimat anu ampuh. Naha iya ari hampuraan teh hartina bersih hate bersih hate teh dinas tina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena hartina cek bahasa urang mah jemar mana timala ari nu bersih hate reka mana keur di mana keur kumaha dijamin dikungkung turur bengalam timala nu matak ieu urang bersihkeun ieu hate ku jalan saling hampura di antarana ulah aya benci di antara urang ya timala sabab ari jelema teh tungku tempat kaluluputan lepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore da eta ilaharna manusia gudangna kasalahan nu matak di dieu sarengkak saparipola urang kudu bisa ngamaklum kana sagala rupa ya timala tong boro hidup atuh kakara muncengis komo eyang aina geus kolot kieu geucueut ka hareup semuhun kula pasti loba pisan kasalahanana dibanding jeung kasalahan hidup mah loba keneh kasalahan eyang semuhun anu geus cetuk dawuh model kieu geus bobolokot eyang mah nu matak eyang ge hampura dina dosa nu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa eyang masrakeun kanyaah kanu jadi incu khususna hidup Arjuna umumna Pandawa pasti loba ti jebur saur ti soledat letah langkung saur geura hampura ku hidup nge sabab da yang teges kolot ciri-ciri tanda-tanda pimaoteun teges nyala lampu geus darareukeut darasaan teges teukeut-teukeut bautan dahar geus loba teu rasa
Panyakit hampir unggal usik datang. Denge geus kurang denge, panon geus kurang awas. Irung oge pan geus kurang angseup. Hartina geus loba ditinggalkeun. Komo huntu mah geus ti heula tinggal lemongna. Bisi imah tereh-tereh rungkat caringin di buruan. Anung-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Geura hampura ku hideup sabab naon bisi jadi bangbalu, bisi jadi hahalang rintangan di mana eyang balik ka sami-sami eya. Mudah-mudahan ya salira mah panjang umur. Hari panjang umur teingmu. Da kabayang lamun di dunia kabeh mararawat tayangan sorangan rek kumaha. Nya timbalan ari maot jeung hirup mah eta maleunah urang. Rahasia numur beung alam. Boa eyang heula ti heula. Rahasia pangeran sangkan naon, sangkan urang kudu bisa hirup hati-hati. Timbalan sabab naon, ari manusia teh beda jeung sato. Anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan, tapi urang mah manusia jabati bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Timbalan bakal dipenta pertanggungan jawab urang hirup di alam dunia. Timbalan nu matak ieu urang saling hampura. Komo panci keneh kamari can lila lebaran. Oh, urang pada padeh saling hampura wege. Sami-sami dihapunten eyang nuhun kasep Arjuna. Atuh salajengna kaula teh aya kapriogian pura kaula dumungkap ka dieu teh heula. Nyase we dahalodo ayeuna. Teu jeblok ongko. Ari eta di tukang teh saha nyempot? Pirakula liang saha? Apan ieu teh kasepuhan Kakang Semar Badranaya dulu itu. Nyeker katalah bos gemoy angin teh sacara teu langsung jisim abdi teh olahraga. Nu mawi kieu we jag-jag waringkas nya ieu mah rahmat pitulung numur beung alame sepuh. Bagja Badranaya dimimiti kolot kaula baheula santa. Nepi ka ayeuna incu kula buyut kula teu weleh diaping dijaring ku anjeun Badranaya hatur nuhun. Nah sepuh sapanjang disim abdi kaanggo sapanjang disim abdi dipriogikeun mah moal bade ngijing sila bengkok senemah disim malahan disim abdi mah parantos betah di dieu teh sieun. Sanaos loba nu ngaheureuyan oge. Ya kitu teh we nitipkeun beuteung sanampun anak. Nitipkeun diri kula warga di simana wa hakikatna ka numur beung alam. Bagja. Taku hal eta ieu urang sadayana menepung Kahyang Maha Agung. Mujabrata Kahyang Maha Sukma urang tamprakeun dua leungeun kenca lan katuhu. Merdih kana asihna Gusti, munajat kana kersana nu kawasa, hartina dina poe ieu urang wajib nyaeta syukuran. Anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya, wireh hirup di dunya teh urang teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur. Timala
tina tafakur teh hartina napakuran diri. Di mana-mana geus karasa napakuran diri bakal timbul kana rumasa diri. Di mana-mana geus rumasa diri bakal apa nyaeta kana syukuran, sabab syukuran teh datangna tina rumasa. Ari rumasa datangna teh tina karasa. Karasa kumaha? Karasa yen ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan gablek naon manusia di dunia. Timbalan boh renghapna, boh kiceupna, boh lengkahna sagala rupa teh eta gerak irodat numur beng alam hartina dina kungkungan nikmat pangeran. Timbalan sabab pangeran manusia teh dikungkung ku kanikmatan pangeran. Timbalan leres ya timbalan lamun ditek-tek nepi ka bengek mah kanikmatan anu ngancik din awak urang lamun urang bener-bener nafakuranana geus moal kaitung lobana. Laras kula. Nikmat kumaha jeung? Kakang Semar teh nanya atau ngolongan. Paralun teuing. Pan kaula ge ti anjeun. Polos kene. Di simab di mah teh terang polos kene. Eta Maksud teh nikmat anu mana anu ngancing dina diri. Syariat we. Janjing hakikat. Naon teh aki? Ari hidup ngahajah teu ngiceup. Rarasakeun ngahajah teu ngiceup. Nya henteu nikmat. Nya nikmat tuni. Cacak dina hiji ngiceup. Coba lamun urang jelema teu ngiceup. Tong boro unga poe sapoe sanajan teu ngiceup garing mata. Perih mata. Seset mata. Ya. Timbalan di mana-mana geus kitu anjeun teu bisa ngiceup karasa nyerina aya we kaparengkeun anu ngajualan kiceuk rek dibeli moal. Nya dipeser sanajan go gede duitna timbalan tuh kiceuk geus aya kanikmatan tak ieu kadang-kadang kaluli-luli ku urang. Laras kula. Sok kapopok. Ngarenghap ngahajah teu ngarenghap henteu nikmat tuh ngalirna getih dina sajroning awak urang ti luhur ka handap ti handap ka luhur urang geus teu pipilueun angin kukala matak pantes pangeran ngagubrakeun katerangan nikmat kami nu mana nu dibarohongkeun ku mararane dina surah Ar-Rahman. Laras eta. Timbalan nu matak sok syukurkeun. Kudu minang syukur urang di alam dunya sabab naon lamun anjeun nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi sabalikna keun nikmati kami ajab kami leuwih peurih. Kari mikir urang loba gering loba gundah loba hariwang loba hancewang loba kanyeri poa-poa urang teh tara bersyukur ka numur beng alam. Timbalan ari carana syukur kumaha carana syukur eueuh deui nyaeta ngamangpaatkeun kanikmatan ieu di jalan kariduan numur beng alam. Ari kariduan numur beng alam ayana teh dina hukum anu nungsur ti ajali loh mahpun ngabukti tuduh ayat-ayat syariat mangrupakeun kitab hartina tekad ucap lampah urang kudu sumener kana eta katerangan. Timbalan jadi ulah loba carekeun nu nitahna. Timbalan jadi leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana. Ya, timbalan ceuli ulah sadenge-denge na lamun lain denge keunana. Sungut ulah lain omong keunana.
komo sungut mah letah mah ye saseket-seket na pedang melalui seket tibatan sungut tibatan letah nu mata jaga sungut urang bisi nyinggung ka batur Laras ulah. letik ieu mah letah teh tapi gede ka batur nu mata kade ieu ucapan tekad ucap lampah urang kade kudu merenah kana hukum hartina tengah nyerikeun batur kadang-kadang ditonyok mah sapoe bisa cager tapi ditonyok ku letah hartina basa anu teu munasabah nyinggung kana kalbu ngadupak kana mana kadang-kadang jelema rup ku padung rak ku lemah perubahan kana beureum muar kahampura ka eta jelema gara-gara tina sungut Laras ulah. mata kade bahasa teh kudu dijaga sungut teh jadi urang teh ulah kasar lain ngandung harti kasarna tapi hartina ulah nyinggung ka batur ari kasar ge teh kasinggung mah teu naon kade sanajan lemes oge bahasa tapi nyinggung kana perasaan batur kade matak bahaya nu mata kade ieu tina paniatan bahasa urang kudu dijaga nu mata ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana Tak ulah. ulu suku ulah satajong-tajongna lamun lain tajong ulah salengkah-lengkahna lamun lain lengkaheunana nya timbalan pomo hidup mah masih kena jag-jag waringkas lega amahan mangpaatkeun eta suku teh di jalan karedoan mantena mangpaatkeun jag-jag urang dina karedoan mantena sabab naon kabeh bakal dipoh leungeun bos suku boh awak kaituna umur bakal dipenta pertanggung jawab dibeakeun di mana sia umur hirup di dunya ayana jag-jag sia teh dipake di mana dibeakeunana nah dipake monya badah kan umur bengalah timbalan kade kabeh bakal dipenta pertanggung jawab nu matak sariring-riring dumadi sarengkak saparipola urang kudu hati-hati budaya urang ngabogaan budaya apik titih rintih nastiti hati-hati saban si mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja netek taraje nincak hambalan nyungsi lari mapai bukti nyuk ceruk walungan mapai wahangan malapah gedang disebutna supaya naon supaya teu melengkung bekas dalahan kaituna ayaan ya timbalan nu matak sok cing aya mangpaat hirup di dunya teh Laras. sabab jelema nu panghade-hadena teh cek Rasul nyaeta jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea ya dengekeun ku anjeun anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae kade anu ngabohongkeun kah wae lain tapi kumaha ieu dina katerangan netelakeun anu ngabohongkeun agama hayang apa naon ieu di mana-mana di lemur anjeun aya fakir miskin aya anak yatim diantep ku anjeun nepi ka kalaparan tah sia eta jelema anu ngabohongkeun agama sanajan anjeun salat 5 waktu ungap poe salat tahajud teu eureun-eureun salat duha teu eureun-eureun tapi tatangga kalaparan fakir miskin diantep anak yatim dihardik tak eta jelema anu ngabohongkeun agama bohong sia dina agama sabab salat anjeun keur pribadi anjeun supaya anjeun nyaeta nyingkak kanyingkahan tina keji jeung munkar zikir anjeun ngan saukur keur anjeun hartina supaya anjeun tenang tapi anjeun kudu aya mangpaat keur balarea naon eueuh deui mere maweh ka sasama saling tulung-tulungan antara urang jeung urang
nganter kanu sieun ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tuh loyo jeung kemampuan urang sodako teh infak teh lain nganu harti duit wungkul ku tanaga ge lamun teu boga tanaga ku harti lamun teu boga harti jeung pikiran senyum oge infak ibadah sodako senyum oge beungeut teh senyum ulah baeud baku tatasem budi sia malahan jempe oge ibadah lamun loba omong pipasiaeun ayana cuman isong ge ya imbalan tuh mata ulah sadeuleu-deuleu na lamun lain deuleukeunana tah ieu mah mata lolobana nu kasinggung lalaki yeuh lalaki kumaha eyang pangpangna hidup Arjuna naon teh asu lasa tempo-tempona lamun lain temponana ieu mah lalaki teh kaop aya awewe anu seksi anu make raok saluhureun tuur dideuleu we tuluy majar teh rezeki tapi bener ketang lam disebut rezeki lamun katempo nah hasil sabab dina bahasa Sunda ari ka teh teu dihaja ka mah bode katingang teu dihaja ditingang katonyok teu dihaja ditonyok nya katincak teu dihaja ditincak ayeuna katempo bener tempo tapi lamun geus nempo kadua kali eta lain ka deui tapi di satiap ditempo eta dihaja satiap dihaja timbulna tina hawa nafsu ari hawa nafsu sagirangeunana teh iblis anu balukarna kumaha ari mata neuleuh ka awewe babaturan urang nu hanap ulah teh gemang bawa si adik tah nu surak nu rumasa teh aya nu ikut campur eta aya ikut bergerak lamun neuleuh nu kitu teh buru-buru tungkulkeun eta mata ulah dideuleuh tuluy tungkul bisi kabawa ka imah ieu deui awewe naheuk make baju teh cing balalener ayeuna mah geuning awewe teh make buja ditempukeun sagala rupa leuheung lamun teh pinu kusing kayo mah nya rajeun make baju jika dibuligir maksana dibuligir teh make baju tapi nyitak jika leupeut eta teh ngagibeg ka imanan teh neuleuh nu kitu teh marukana teh oyak yang nempo nu kitu teu ditempo lebar atuh kulan katempo kadang-kadang ayat lelengitan poho ngebleng nu matak sok kaum wanita kudu ngajaga kana perasaan lalaki dan di henteu-henteu ge lemah na lalaki mah ku awewe wanita rohan urang mah lemahnya di sanajan awak ditato jangkung badak peraga diputuskeun ku awewe mah ngeluh menangis kontennya di ya timbalan tolonglah hai kaum wanita bekerja sama dengan kaum laki-laki mohon untuk kerjasama jangan sampai menggoda keimanan daku sok ngange acukan leres tupan orat luyu jeung budayana sewang-sewangan da tiap daerah boga ngabudayaan
kabudayaan sewang-sewang kultur jeung budaya sok pake tutupan orat kumaha we carana arunarak anu gombrang ulah nyetak teuing nya timbalan tutupan bahaya matak seueur wanoja anu rega halak kula laki teh gara lolo kadang-kadang tina pakaian padahal lamun ditempok kenyataanana anu dibungkus mah eta barang anu hade contohna kieu aya cau aya cangkangan jeung eueuh cangkangan maneh rek milih nu mana nya nu aya cangkangan tuh dibungkus nya tapi aya sieun anu resep tenenge cangkang saha mun aya eta ge eta mah meureun beda deui eta mah beda deui atuh lain deui konteksna naon ya geuning aya itu karena kiri gitu aya geuning kata asya di bentar gelap tengah poe ereng-erengan aing naon teh nggak bahas panita nggak bahas awewe gitu-gitu ting menyindiran ka aing kumaha itu beda aing resep nu kitu beda aing resep ka awewe manehna bisa ngomong kitu sote dengan aki-aki bener geus gairah mainan mah geus kurang teh nyerag kurang tenaga ari aing mah paneuleun kitu teh seger vitamin ya atau munafik lah dalam menit tampo makana hatena manehna mah hayang teh hayang hayang sok korehna hate leutik mah hayang ngan era da geus kurang teh nyerang geus kolot aing mah pan umur 17 tahun atuh remajana aing mah heeh sebenarnya mah euy dia mah kanyataannya teuing bener jeung henteu na mangalolobana sebenarnya mah kaituna mah model lalaki kaituna mah urusanna mah tungtungna mah panukar itu patut panayagan ungapeutingna nabeut tomboro panayagan dia cucungik dalang isi dadan ungapeutingna beuh digawe sagarupa da kaituna mah tungtungna mah itu sok sia ayeuna kieu si lain panayagan geus teu sare atawa geus digawe we balik ka imah pamajikan nyungcung baeud diajak mumul meureun teh budak badug mah sia jangar ka pasti ngajen teu balik enggak badeg atuh si teh baliknya bahasa dia kalaman tapi kan nya jo migren we teh jo migren aing nu mata aing da aing mah ngadenge dakwah teh kala cenghar kala katunu ai cengharna kanu naon cengharna kanu naon lamun ningali balak genep cenghar lamun ningali liar lain naon kita ieu mah da lolobana kitu mah lobana ngan saukurina teori wungkul teori kumaha dia dina teori mana ya dakwah nu paling hade teh mah perbuatan lain omong nya heeh prak-prakanana do mah prak-prakanana lain seueur-saur tanpa bukur tanpa kanyataan gawe nyata gawe nyata kulantaran biwir hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe lain loba omong gitu nya heeh jiga nu heueuh ka batur kudu rek zakat ka batur kudu rek barang bere ka batur kudu rek sodako ka batur kudu infak ka batur kudu bageur ari manehna ngadaguan pamere batur di PHP-an zakat ngadoni beulikeun ceket garong deh naon ari silaing eta ngomong kurang garong geus kasinggung naon teh naon eta ngomong akang kurang garong naon atuh dangukeun cep
Naon sok dikupingkeun naon. ulah bakal ngomong sering teh Naon cek dewek bieu di PHP-an jakat ngadon dibilikeun jaket ya. garong Garong kumaha ari akang. dengekeun ku ente ari jakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin. Bener. Ari fakir miskin teh dina Al-Qur'an dititip-titipkeun pisan ku pangeran. Tapi ayeuna rezeki nu saeutik dibawa barina manehna apa kana agama leuwih ti garong anak buah iblis nu kitu mah dulu. Tapi akang bener Anu penting mah pembuktian cing dewek oge ulah seueur tanpa bukur. Nya. Nah, komo ieu panita sikupna leutik, tiba heula ge da lobana mah dina omong. Sok. Buktikeun na teori we lobana. Tong boro ieu sikupna panita leutik para pamimpin urang we lolobana mangan saukur dina omong. Nya. Buktina naon? Sok tingali buktina bisi aing salah. Koreksi. Buktina sok dina masa kampanye. Cirina mah di dinya we. Dina mangsa kampanye mah panjigan ka rakyat rek itu rek anu janji itu janji ieu. Rek itu rek ieu baligo pagede-gede baligo pakasep-kasep nu tara make kopiah di kopiah. Nya nu tara make tiung di tiung. Pagede-gede baligo teh janji we murulu ka rakyat. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang tos calikna kursi poho kana janji. Eta lapur. Rata-rata gitu akan memperkaya diri ini. Bener. Lolobana mah culang cileung dengan proyek. Nya Rata-rata gitu. aing teh atuh maena wani dalam urusan gini mah wani karena bener sieun karena salah. Beda ilas. Aing teh atuh anak buah Haji Suparno. Beres. Beda Laskar NKRI. Laskar NKRI. Beres. NKRI harga mati. Oh, tuh nu matak aya harga mati teh. Artina geus teu bisa ditawar deui. Nya. Oh. Salah saeutik kana aturan. Dewek mah tingalikeun tinggal nongon tek paparno we. Waparno jeung dewek. Datangan mode-mode mau sorangan aing. Paparno bantuan demo. Demo teh naon akang? Hah? Ai demo teh naon? Demo masak aing meuli mode naon teh. Bae kan umal poe teh kaliwat di situ. Lain jang amit-amit ari omongan si cepotnya. Kumaha kang? Amit-amit Garihan. garihana kuring maganenge dawah teh asa brai-brai asa dicangan. Asa dioboran. Kami bener abdi. Teuing parwata kopiah kitu ieu teh. Itu rupina mah. Da geus ditawar 3 juta ieu kopiah teh. Usaha. Kudu gelo. Kalau baduit nu kira. Patak lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang. Sami. Heeh, mata ku ngapoe we ka masjid Salat akang. ngecas. Salat atuh ya. Nah, ngecas heula. Nuan pinu salat. Ulah goreng hate. Bener. Can anggeus kuring ngomong teh. Ada jelema mah kumaha sareat. Syariat kubaka. Panjang irungna, panjang pamikiranana. Eta Si cepot mah panggarana ge sastra jingga. Ari sastra. Ari sastra tulisan jingga teh beureum. Ari beureum teh simut nafsu mata kitu we digugulungna teh hawa nafsu. Oh, paing. Sebenarnya mah da lamun dipikir-pikir mah lamun nagara hayang bener Kumaha? cager tur mernah genah tur tumanina sabenerna mah gampang. Gampang Kari introspeksi diri ti mimiti pupucuk pamimpin luhurna nepi ka rakyat kabeh kudu introspeksi diri. Sabab naon? Moal pati-pati pangeran nurunkeun azab di eta daerah lamun eta di daerah eueuh iman tur takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Nya kari introspeksi diri geus tepi ka mana urang teh.
Tuh, Pangaruh kopiah. eta beres akan Kopiahna ge pamer Abah Haji Wandi ieu teh. beres Nu bager nih. Iya, watakah kuring mah di dewe hanapeun janela aja ngah. Dari mulungan deuleu. bari nuliskeun akan Saha di luar ti Guntreng Arjuna. Saha Kang punanak panganten sun. Ai nah ka dieu atuna lain titah ka jero Badranaya. Sono kaula. Sawios agan si eta masuk ngisinkeun. Sok colonos agan. Isi mabdi masuk isin sabab sok teceremet bawa asbak batur. segala disakuan ya kan Wah, itu balik dari dulu. jengke na jendela tuh Lain bapak aing geuleuh naon ngewaku naon ka aing. nah kumaha kitu Kang Manehna mangeunah tuh di jero segala tuangeun aya. wah nyo Ti Haji Suparno segala aya tuangeun aya teng-teng, aya jeruk, walah wajit ranginang. Anjir itu ngadahar biskuit yang kalerna dileg-leg. banyak teuing Lain kahayang maka anaknya ngalungan tina janela teh tajang geus lain. pantes nih Kang Pantes kitu na deui mah eueuh. acan beres Aduh, lamun lain ka bapa ditengor wae. doraka kapolot Mohon babu teh tuluy ja. siapa ngawaki orang dodok Tak kitu Arjuna. Jadi hartina cindekna gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuah sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Malan ya cik atuh aya naon pangna hidup datang ka dieu teh. Sate acana kaula ngahaturkeun seunuhun laksa ketika bingahan eyang kana sagaru papi wejang ngatis salira mudah-mudahan jimat parepeh kanggo kaula jadi pamatri kana ati kaula mudah-mudahan manjing kersana timala naon Cobi gelar. Arif saperkawis makaula teh nyangakeun sabda panglayat we nuhun kumaha Yudhistira Bima nakula sadewa jeung inung hidup pun tina librata aya hibar salajengna kaula teh bade ngadugikeun wartos anu matak bagja kanggo kaula oge panawa aya warta bagja timalan naon teh cobi ulah ngeunaan nagara Astinapura eyang wah kumata ngeunaan nagara Astinapura anu sakawit dikantunkeun ku pun bapa nyata Bapa Pandu Suwargi. Eta kerajaan Astina teh uning ngaku anjeun apan di pingpin sementawisnya eta ku Prabu Dastarata. Da kalaresan kaula masih keneh aralit boh Panawa boh Kurawa. Tah ayeuna tos arageng uning ngaku anjeun Panawa teh panginten aya hak ngeunaan eta nagara Astinapura. Jadi kaula teh Kakang Bima teh sabaraha kali nagih janji uning ngakuanjeun sadayana ge ditolak. Tuluy dinten kamari meakeun kapanasaran Kakang Bima teh nagih deui nyata ka Astina ka para Kurawa nagara Astina dibikeun deui nya. Justru ieu eyang anu jadi pasoalanana. Naon? Tebih tina dugaan sadayana jauh tina sangkaan Pandawa naon teh nagara Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa eyang nagara Astina dipasrahkeun eyang beunah amat watas beunah amat watas
singgah nak kagiri-giri kagiri-giri ingkang samya ngaraga lawu jadi Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa dipasrahkeun sabelah sadayana yang ku Kurawa tobat mata kula goreng hate wae ka Kurawa teh kitu kasih jelema ngabogaan hak pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun jadi ieu teh bener dipikeun pasrahkeun ku Kakang Duryudana janten sanes sabelah nagara tapi sadaya nagara Astina dipasrahkeun ka Pandawa tobat bagja agat teu sangka geuningan Kurawa teh bageur yang nagara Astina dipasrahkeun ka Pandawa alhamdulillah bagja jadi aing jadi lebe geueuh cita-cita aing hayang ngawinkeun teu jadi sudon teh euy beuna mah aing rek kababuk dorna be anu mah moal hayang jadi lebe aing teuing cita-cita teh orok kawinkeun saha we ku aing ngomong kawin ge dikawinkeun hari akan aja kawin-kawin. bagja geuningan jadi Kakang Yudhistira teh bakal nyangking Cakrawati nyaeta di nagara Astina eyang da eta mah hak lanceuk anjeun Yudhistira nagara Astina timalan bagja di mana ayeuna dulur hidup ari Kakang Bima teh anu teh nuju angkat ka mana margi ieu teh aya syaratna dipasrahkeun teh ya aya syarat timalan naon ari syaratna teh nyaeta kada digentos taneuhna atanapi hiji daerah kanggo ngajekna para Kurawa tuni jadi Kurawa teh ngelehan maneh ngelehan anjeun bagja cek saha ieu teh saur Kakang Bima tuluy digentian anakku daerah mana nyata syaratna teh teu aya sanes pikeun gegentos nagara Astina Pandawa atanapi Kakang Bima teh kedah ngababad hiji leuweung timalan kanggo gentosna para Kurawa leuweung naon anu kudu dibabad ari anu kedah dibabad teh nyaeta alas amr alas kutarungu naon alas amr anu kuda dibabat ku Kakang Bima teh nuju angkat nyata kana ka alas amr Bima ini timalan